teh utale anu kakarang lain urang nu rese barang ade tuh dah ini ngobatin tuh ini kencang gede cuma gitu ngeraskan air lebay bruh juga nu nah hirup nih udah naon deui molor nginum gawe gaji kulikeun kana cai lumayan mana wah eta awewe lain eta teh orang dia orang teh pesantren balik dengar balik oh dengar balik daek min bukan mengujikan gitu anak yang gede deh hirup bebas manya penting ribet deh bawa itu mah yang nu di wadahan anu juga ayam lagi di loba jangan begitu biasanya ini suka ya sore cuma 3 kali sehari ya bruh ngomong di bukanya juga ada lumayan aja di kurang bisa jeung gitu mah ese namanya tak lah aturan jeung gitu mah mau bebas kusun kieu bangatur jika ieu teh geus boga janjinya jeung awewe geus boga janji itu teh ngeunah atuh geus kieu nya spray bawa nen spray keun itu oke panggil di sore nya kudu di telepon kayaknya siap ya duh anu telepon heula teh bisa pura hiji cenah ngurna teh si anjing si Narion sih tadi diangkat telepon ti aing kali dia itu maksudnya beli 2 bisi tuh beak bruh gila lah kemarin gila kayak karek telepon beli W2 lah dia si anjing pantesan udah ditelepon tadi angkat-angkat bangus ke DWK hangul nah udah deketan kene gini kerja baik semoga anu tos nyereskeun ka Neng teh biasa ngarubih deui kana perilaku mun ayeuna mah waktosna Allah jadi eneng bade ka jaman ka masjid
ngalur reka sing anu jarwat gitu. Sing tengah lah. Anjing padahal mah nya aing mah buka duit sepi cuma nena inum, buka duit sepi cuma nena nginum. Aing mah teu ngeunah carana manehna ngawadulan ka aing. Emang aya naon deui? Aing mah nya lain resep babaturan berubah kan leuwih alus teh. Maksudna anjing itu tong kumunapik itu ngomong ke aing lah. Ngomong ke aing kieu nyata anak kieu. Aing nyaho manehna berubah lain tina hate. Tapi gara-gara aya sesuatu, gara-gara awewe. Lah, serah maneh elah. Kayak kita nginum loba cing. Aneh anjing lah. Rek ini teh kan. Yeuh dengikeun aing nya. Hargaan anu aya jang maneh. Pesen ti aing nya. Lamun maneh berubah karena sesuatu, maneh pasti bakal menang kekecewaan anu bener-bener leuwih ti ku maneh diharepkeun. Bye. Ah! Kuning oge didoakeun. Culah kita tuh juga pan cucu teh resep mah. Mulai. Semoga anu tos nyarioskeun. Balikan di. Aja. Balikan deui. Jadi uluna sepotong. Ini pesan yang manehnya. Lamun maneh berubah karena sesuatu, maneh bakal menang kecewaan nu leuwih ti ku maneh diharapkeun. Balelol. Balikan.